Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng katepang deui dina channel Raffi Rasmita. Dina danget ieu ua bade midangkeun salah sawios carios masih biasana Kang Emon Surya Dilaga. Ayo atuh cuang sasarengan sakseni wae kumaha jejer carios. Raja Pati di kamar mandi. Wilujeng ngadangukeun. Yono mandi bari ngahariring dangding duraring panona perembeun tak ngarasakeun tisna cai anu maseuhan awak keur kitu. Astagfirullahaladzim, nah cai teh jadi beureum kieu warnana. Ceuk Mang Jono waktu rek nyiuk cai keur ngombah sirahna keur kitu jug-jug gejebur ti luhur aya nu murag kana bak mandi. Tuluy ku Kang Jono ditelek-telek. Nah siga sirah jelema. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kang Jono ngagorowok bari teu di baju lumpat nuru ka tengah imah. Bari ngageroan pamajikanana. Tapi taya nu nembal. Jempling abdi imah eueuh sasaha. Satengahing Mang Jono hari weus-weus teu kungsi lila kadengayan uluk salam. Assalamualaikum. Nyai Wangsul. Oreng pamajikanana anu mukakeun panto. Barang blus ka jero imah, pamajikanana reuaseun ningali salakina bulucun. "Kakang, eta kunaon bulucun kitu?" Ceuk pamajikan Mang Jono bari seuri ngabarakata. Geuning." Ceuk Jono laju lumpat ka kamar nyokot sarung. Ceuk pamajikanana bari nuturkeun ka kamar. "Nyai, cikan tingali di kamar mandi. Akang masa tuasa ningalina." Naon gitu kan? Pamajikanana kerung. Jono harita nuturkeun. Tapi teu wanieu nepi ka kamar mandi mah manehna ukur ngelol ti patengahan. Kaya naon oge kan? Ieu mah bola plastik si Dede. Ceuk pamajikan Mang Jono bari nyokot bola plastik dina bak mandi. Nanya. Jono ngahuleng ngaragam meneng. Tuluy duanana arasup deui ka kamar. Emangna aya naon tadi teh Kang? Teu nyi. Jono nembal bari di baju. Si Akang mah aya wae. Kamar mandi sakieu bersihna jabat caang. Nah aya naon nya kawas manggih nepi ka sieuneun. Ceuk pamajikan Kang Jono ngomong sorangan, laju mangkat ka kamar. Wanci beuki peuting, kira-kira geus rek ngahaeub ka jam 8. Pamajikanana nanya deui. "Kang, naon atuh saleresna tadi teh?" Teu nyai titingalian Akang meureun. Pedah wengi kamari nonton film horor. Ceuk Jono bari seuri. Pamajikanana surti yen aya nu beda tina seuri salakina. Kang. Si Dede jemput di bumi mamahnya. Ceuk pamajikan Mang Jono bari noelan salakina anu keur ngajoprak ngarasakeun capek. Nya kedap deui walon Mang Jono. Kacaturkeun minggu katilu, Jono jeung kulawargana nempatan eta imah teh. Anu dibeuli ti salah saurang pangsiunan. Cenah mah pangna dijuaso teh kulawargana hayang pindah ka lemburna di Surabaya. Sanajan teu alus-alus teuing eta imah, tapi keur ukuran Jono mah nya leuwih ti cukup. Kabeneran boga imah teh bager. Memeh ninggalkeun imahna. Kamar mandi jeung dapur ge di keramik heula. Bajar teh ameh betah nempatanana. Kang, kadieu sakedap. Ceuk pamajikan Mang Jono ngagerowan.
Aya naon nyi? Iya ka dia sakedap biasa aya nu aneh. Aya naon nyi? Ceuk Jono bari nyampeurkeun. Iya Kang, asa bau bangke, bangke beurit gitu. Pamajikan Mang Jono ungas ingus. Nya geuning, di mana nya? Balon Mang Jono mapayan unggal juru kamar mandi. Di luhur parah gitu Kang. Cikan urang naik. Cek Mang Jono aju nyokot taraje. Mang Jono nyenteran sakurilingna make batre. Teu aya naon geuning nyi. Cek Mang Jono bari turun. Kang, leungit ayeuna mah bauna oge. Nya geuning. Atuh urang papai di dapur. Cek Mang Jono. Laju ngaleos ka dapur bari ungas ingus keneh. Teu aya di dapur ge nyi. Bauna naon? Mang Jono ngajelaskeun. Anya tos wios atuh Kang. Ieu we pangyanakeun seusehan kana caket sampayan. Siap Tuan Putri. Tuluy Mang Jono ngangkat karinjang. Nepi ka tempat pamoean pakaian, Mang Jono ngajerit. Astagfirullahaladzim. Hei. Naon Kang? Nah, cai seseusehan teh beureum kieu. Siga getih. Pamajikan Mang Jono anu katelah nyi dedah nyampeurkeun. Nyampak Mang Jono keur andi prek. Leungeunna ngadeg-deg nyekelan karinjang anu tuluy ngabrebei cai warna beureum. Akang. Kunaon Akang? Pamajikan Mang Jono ceurik bari ngurus salakinya. Reh teh bener we dina sela-sela karinjang aya cai beureum merek Saka. Nah jadi beureum kieu cai seseusehan teh. Siga getih geuning ieu mah. Geuningang Mang Jono nang. Itu geura. Nah erang deui geuning Kang. Ayo bantusan moekeun. Jono ukur melong bari mantuan moekeun. Keur kitu di jero imah kadenge aya sora anak nanggogoak. Kang, kunaon ci Eneng? Cobi tinggal heula. Mang Jono buragiru lumpat nur ka jero imah. Neng, gageug. Gelis. Kunaon nangis? Bung ku bapak. Mangga cia. Hayang ku mama. Cek anakna Mang Jono bari molotot. Nyai, adi heula. Sakali deui Mang Jono maksud mangku anakna. Tapi teu laju sabab kaburu dibabuk ku budakna. Nah geuning Neng janten galak ka bapak. Mang Jono beuki hemeng. Keur kitu terojol pamajikan Mang Jono nyampeurkeun. Ari Neng kunaon? Ceuk nyi dedah bari ngusapan bau ka anakna. Waktosna teh nyekapan para wargi, urang cekapeun ugi ka dieu heula. Carita misteri Rajapati di kamar mandi. Insyaallah dina video salajengna uap bade diteraskeun. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.